Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dangu deui sareng sim kuring Mang Oleh. Dina dongeng Sunda anu genah merenah tur tumanina. Dina danget ayeuna sim kuring bade ngadongengkeun deui hanca nu katunda dinten kamari. Hanca dongeng Sunda anu janten judul Ebod Jago Tanjakan episode 21. Mugia ieu dongeng anu bade dibedangkeun ku sim kuring teh janten panghibur kana kalbu oge pangbebenah kana mana. Kanu tos ngarandapan kenging kabingah tong hilapnya babagikeun eta kabingah teh ka sasama supaya kenging ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yu pamirsa supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Hayu ka dieu nah ngadon main layangan ka dieu. Urang dangukeun sasorangan dieu sareng Amang. Kumaha jucung nangeunaan Ebod Jago Tanjakan episode 21 dinten ayeuna. Yuk hayu pemirsa, mangga sanggeus si Ebod ngagarantos kitu. Tekung silila Mang Suminta teh kurunyong deui ti pawon bari geus mawan teh sateko anyar ninyu eta ge digulaan teh nage. Jang kawas anu baringung kitu mikiran naon atuh tos lah ulah dipikiran eta mah moga-moga eueuh nu kawas tadi. Cek Mang Suminta ngomong kitu nate kawas nu apa? Kawas nu apa yen si bogel teh si Ebot teh geus mikir supaya mudah-mudahan eueuh deui musuh nu kawas tadi geus karendapan ku manehna. Emang ento ya kan Ebotnya tas nyangking ilmu anu matak pibahayaeun kalawan Ebotnya. Nah Ebot mangan ngagerentos kitu emang mudah-mudahan atuh kahirupan anu bakal disorang ku Ebot teh moal aya adu jajaten dari kawas tadi mang. Cek si Ebot ngomong gitu nate bari malong kahayam anu aya keur di kebon batur. Ya moga-moga jang lah. Sak jang lah ngaleut teh jang ya bro. Cek Mang Suminta bari ngasongkeun teh ka si Ebot anu aya dina poci keneh tage masih keneh panas teh lagi encan kacampur bener encan kakocek bener. Ngamang nuhun ngarepotkeun wae abi mah ka dieu teh. Lembur ayeuna nyamangnya loba kajahatan kabangsatan kaya karunya eta anu kamarinya mah anu terakhir teh sama teh teten panjum sa cek si Ebot bari ditungtungan kitu na teh nanya ka Mang Suminta. Nya jang karunya Amang can ieu can waktuna giliran ngaronda tuh dia maha ya. Mudah-mudahan tapi Amang Erek
patroli. Ya kan amang acan ya. Benar amang teh. Giliran ngarona nama. Tapi amang rek inisiatif jang lah. Patroli bisi gitu. Nya syukur mun panggih jeung bangsatna. Tapi itu panggih mah. Nya dina kayaan araraman atunya jang. Lah, aku doi baku. Cek Mang Suminta kita nate bari ngabibita si Ebod. Si Bako teh dideketkeun karena banget si Ebod. Emang ngabibita wae. Tun menang Mang. Ebod mah cewek gampang lah, lu tawanan deui Mang. Cek si Ebod. Bari mana teh nempukeun ti Ramona. Mang Suminta. Benernya. Anda mah amang heula we nya sorangan nu baku teh. Cek Mang Suminta. Bari kitu teh ngamimitian Mang Suminta teh. Ngalintingan bako. Nampo Mang Suminta ngalinting bako deui. Saya buat teh. Bari ngorong mana teh. Tuluy ngomong ka Mang Suminta. Ngamang bodoh ge rek nyoba. Iya lah. Nyobaan eta emang nang kepenting sugan we panggih jeung bangsana nyobaan yang ngaronda gitu, ngaronda pribadi sih Mang. Nah Ebod umurna can menang ngaronda panan Mang. Cek si Ebod ngomong gitu guruna nuker ngalinting teh nembah bari anteng ngalintingan bako. Masuk itu ujang erek sis kamling nyalira masuk rek nguriring mah barisan nama ngata umaya mendingan kena sorangan jang lah meh efektif lah. Ujang mah geus boga ilmu atuh jang. Geus boga ilmu silat mah kalem lah. Yakin lah amang mah. Sok lah maku kumaha. Ujang arek penting ayeuna nya. Sok teu naon. Arek ting ayeuna ngan usahakeun ulah kapanggih ku nu ngarona nya jang nya. Bisa disangka arek bangsa tuh jang na. Cek Mang Suminta kitu teh bari ditungtungan deui ku seuri. Nah tah Mang. Nah tuh aja Mang hoyongna kitu mah nya oke lah. Berarti abi nyalira Mang nyalira kitu nya Mang nya. Tah perkawis eta tong kapendak nu ngaronda mah gampang Mang lah. Make eta we make ilmu paham abak lah tina dahan kana dahan paling ge Mang. Kumaha deui atuh aduh make jeung dibatas sagala di ieu ngarona teh pada mah nya Mang ayo anu bisa silat tunggul anu ngarona teh lah meh efektif deh namanya cek si Ebod minta kas panyatuju ti Mang Suminta guruna. Ya bener yang guruna mah tuh nya sarua sih amang geus setuju. Kuduna mah anu barisa kana silat anu ngarona teh meh efektif lah. Tapi dah jang kapal sorangan meureun ujang ge anu bisa kana silat mah
tenapi katilo atuh. Sakanya amang mah. Amang, ujang. Aki baragajul anu bisa teh kan. Aya aki baragajul kemana nya? Gareng gitu jang. Jeung Mang Suminta gitu nate. Ditungtungan nanyakeun ngeunaan Aki Baragajul ka si Ebod. Hah, no kamang. Tapi da kamari penak da. Penak kamari teh. Ngan katempo teh Aki Baragajul teh tas di pasar da. Nyana kangkung ajeng toge. Nya tas di pasar nyebatkeun teh. Oh, Aki Baragajul teh bisa nya. Bisa kana silat. Aduh. Ngan ukur aki-aki engko nih. Ukur 3. Sedangkan kan ieu kan lembur gede ieu atuh. Wah. Bahaya nyamangnya. Emang reka beh mana, Mang? Cuk si Ebod nanyakeun ngeunaan ngaronda amangna Mang Suminta ge penting. Mang mah dikawetan we. Ke wilayah anu ceunah mah ngalamaan ieu ke bangsa Tanjang lah. Wilayah nabumina ieu Panjum. Pokona mah tak ujang ka kulon we nya. Urang ujang wilayah kulon we. Bisi lompatna ka kulon. Cek Mang Suminta kitu nate tas ngomong kitu teh tuluy ngahurungkeun deui bakona. Oh nya siapa tuh abi di kulon amang di wetan gampang Mang. Tah ana mah Mang kieu we ayeuna mah waktosna saep Mang. Ujang kumaha tuh? Amiarsa waktu saep cak urang tunda heula ngeunaan sebod jago tanjakan dinten ayeuna enjing insyaallah ayu mudah-mudahan urang tepang dango deui kumargi anjing teh beta ya urusan ka Uni Soviet ka ditu ngalaraskeun arloji mudah-mudahan we wih nanjing kaneh. Yo pemirsa. Mugia dongeng anu tadi tos dipidangkeun ku simkuring teh. Janten penghibur kana kabu, pang bebenah kana mana. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.